salah masuk. Kongresnya wangkok keberes. Nah, hati masuknya. Kurang dekat mana? 2, 3. Ngawang kok. Naon sih? Ngawang pontong ibarengan ku sombong, ngawang pontong ibarengan ku bohong, ngawang kong pula sok hayang katemong, ngawang kong pula ukur kong kosong. Kongres ngawang kong beres. Pales tadi. Ganti tahun muga mawa kemajuan. Ganti tahun wujud kehargaan patani singgi dumati babakti oh ana penguasa patani di sisi sing sepi garis Iya, 3,5 M. Iya. Itu ke bosnya langsung. Ih, itu Hah? pastilah itulah. Ya, pan harusnya sama saya juga ada merenang. Juta naon lah bicara lagi. Mang Dedi. Bang Dedi, kumaha ada, Bang? Lain kebenaran ieu pas ka dieu teh di saung. Lain ieu teh Mang Syarif sawah saha ieu teh sawah Mang Syarif atau sama Mang Dedi? Nah, pokoknya nggak usah tahu lah. Pokoknya ini mau dijual 3,5 M. Ieu make aya Mang Dedi sagala atuh pan. Berarti ieu nu Mang Dedi. Uang dengar atuh aya jual beli teh. Lain Mang Dedi ieu sawah saha? Luka abdi mah. Iya bener ya. Tadi ka dieu ieu Mang Dedi jeung Mang Syarif. Dua atuh jadi duit. Pan enteknya hareupan tahun baru ieu. Kudu boga bekal jang tahun baru teh sakitu sagala hese kieu. Abi ge lamun teu jual beli ripuh Mang Iwan ku corona kieu mah. Lah, Beak sekali jual. Ini teh sebenarnya sawah warisan ini. Warisan dari nenek dari sana terus sampai turun sekarang saya bisa jual. Udah aman. ya mumpung ada pasiennya gitu kan biasa saya memang Dedi jual beli apa saja ge kan freelance saya mah ya, gitu. Eta Mang Dedi tadi kadang eta bakal capi janji atuh lalaguan atuh ngarang-ngarang kumaha Ngabandungan zaman ayeuna. Rek hareupan tahun baru. Iya. Biasana teh keur kuring mah nya, keur kuring ieu mah salaku tukang seni. hari kitu Sok kumaha ada aya andal-andalkeun tahun baru teh. Malahan tadina kuring sok dibayar
300 itu bisa jadi 2 juta gimana? Pas tahun baru Kan tuh. menang beja ya di pamarentah. Oh biasa ge saya ge sok miluan gitu, Sok sok aya miluan. dibawa gitu. Kan mata kitu ge pamarentah teh nyaah berita urang. Nah kumaha kitu make jeung eueuh sagala tahun baru? malahan cina ini mah malam tahun baru teh ulah aya ramean. Nah, Ulah aya ramean bisi meureun pamarentah teh ngajaga keur makayan situasi tidak kieu. Panci pamarentah teh udah di sawah aja cenah. banyak di sawah, di rumah saja. Nah. Sawah segala rupa. Lain benernya. Tapi tadi teh kadango eta naon teh hiliwirna ieu musik. Mang Dedi nyanyi eta lagu ganti tahun emang heueuh benernya. Ngadoakeun Mang Iwan. Ngan eta Mang Dedi nu piamekna teh. Naon cing? Yo. Ari ganti tahun eta pan eri eta mah karyana orang barat eta mah ganti tahun teh nya. Da urang mah salaku orang Islam sabenerna mah teu kudu direah-reah bangsa. Tahun baru eta nu penting mah muharam we. Syukuran eta Mah udah ditajamin masing-masing. mohon ngan kahoyongna teh kitu Mang Dedi. Jadi gitu eta ganti tahun patani. Oh berarti meureunnan keur musim panen eta mah. Patani bukan malas ini nama kemajuan ka bete rek harapan tahun anyar teh. Jadi lalu Patani gina. sing aralus. Sing aralus. Prilen meureun sing jadi alus Sing prilen. halus. Saya gitu. kemajuan we. Hmm. Ulah betul dimajukeun jadi gitu. Oh, Makanya Kang Iwan nih yang itu saya minta 3,5 bersih aja. Enggak apa-apa. Nah, bukan saya mah persentasenya gimana persentasenya? Standar umum lah. Hah? Standar umum. Standar umum juga motor wae kudu aya standaran lain maksudnya kieu. Kan lamun jual beli mah 5% gade, 10% eta batikna teteh. Sama enggak ada persen-persennya, yang penting mah 3,5 bersih aja. Saya nggak tahu persen. Oke bae lah eta mah kewe gampang eta mah. Ngan ieu Mang Dedi ieu. Ah. Eta katarik ieu Mang Syarif eta masalah ganti tahun teh ya eta. Heuh kitu teh mah. Udah kumaha deui lin kahayang masalah si corona mah tuh. Iya. Ayeuna mah apapun situasinya kita nikmati apa adanya. Hmm. Jagong. Oh, ieu mah bahasa harmonika tuh. Daripada udangnya ngadal hamburger dina impian, mending kana ngadar jagong. Kan dia kenyataan, itu ulama Apaan? hiwal lah. Hamburger mah singkatan. Naon teh, teh? Hambur duit ger pasean. Kaca pengajian itu. Sebenarnya mah gini ya, kalau tadi kata Kang Dedi, nikmati apa adanya. Justru saya mah dengan adanya corona kita nggak bisa dapat manggung apa-apa, justru ini ada apanya. Beda kan? Memang Ada situasinya bingung. apanya? Kenapa? Mang Iwan. Oi, Jadi kieu Mang Iwan ya, leres. urang teh keluar imah sieun corona. Nya pasti. Di imah wae koreda. Di imah ya ini ya. Ulah keluar imah cina loba virus. Heeh, memang loba virus. Tapi di imah wae pamajikan yang budak teu kaurus. Makanya ada parabanku kacapi wae nya ngrawih. Dan baru kudu hiburan. Ari saya mah tah kieu nya. Memang karunya ai kana masalah seni tradisi mah. Ai kana seni tradisi mah karunya. Kain mah kieu. Yo mending Mumpung ingat ya, mumpung ingat. Lain bisa bae jagong yo, jagong bae. Kunaon aing ngadal jagong sok ditingali, mesti digegel ya. Sok langsung ditingali. Kunaon tah? Sok. Nya bisa salah meureunnan. Nah lain. Hah? Oh. Rata-rata geus kadal jagong pun kieu ya. Oh. Tuh, sok ditingali lah. Bisa salah. Lain. Bisa salah naon itu? Bukan itu. Yo, bukan. Mang Dedi ieu make jagong teh ieu teh filosofi. Naon? Filosofina naon? Jadi jelema jeung jelema teh kudu pada lurus pandanganna kudu satu suara. Tah model ieu lah lurus. Tah. Eta model jagong. Aija teh teh kaharti mah. jagong teh aya dua kata. Nah, Ja jeung gong. aijana Aijana teh meureunnan jana teh jajaran, tegongna gongna cigong. Makanya sampai di jigong. naon cing Pan sok aya ceulih ha. balas heula. Naon atuh nya euy? Asin ah teu apal. Kenapa? Makan Kamu jagung. makan jagong tuh. Suka diliatin. Ngai langsung. Saya tahu jawabannya. Tapi nggak sekarang. Sekarang. Taluk. Tahu. Kunaon? Geus kadahar jagong ya. Sok tingali. Eta teh power. Oh. Power awas ngelapi dinya gitu. Lucu. Asa teu rame euy. Asa teu rame. Tiga tuh neangan di nu rame Mang Dedi. Bisa ketarucingan Tinggal emang? ganti katana. Hah? Ketarucingan emang? Wah, gampang nu kitu mah. Naon-naon. Ah, gampang. Tama kesel ieu mah Heeh. nungguan nungguan lalai-lalai atuh.
Pada diobrolkeun teh seni ieu teh urang teh. Tempat tatar cingan ke seni, boga tatar cingan teh. Aya. Naon? Naon? Iya. Naon cing? Nya. Nah, kereta api lamun didorong berat, lamun ditiup maju. Salah. Sada ucinganana. Keun bae atuh, ieu mah ieu hayang nyaho ya. Ya. Lila tuh nanya tuh teh. Kadahara naon anu sok tikelelep? Nah, Untuk dikelelep. tuh, bae jeung amang. Kade ulah nyebut paduk. Enggak, mau bro. Itu ditinggal ke batu. Oh, keun bae. Makan. Ngoy, taluk cilok. Nah, Hah? Tingali pan ngararamang tikelelep. Eta barudak leutik nih. Puluna hungkul we. ai curi kumaha euy teh curi kumaha. Bantuan atuh. Satu Oh, sampingan. Naon bedana jaket kulit jeung lain jaket kulit? nu aslina Heeh, nu asli kulit ya. dina Oh. di amuan. Kulit nu asli mah bauna teh bener bau kulit anu imitasi mah henteu. Itu lain asli kulit mah aya hapuran, lamun lain kulit asli wah hapuran. Nah, Enggak benar gitu. Jaket kulit yang asli dicocorongit itu bentol. Mun nu teu asli mah moal bentol merah ge moal. lama meureun. Oh, saya mah mau jaketnya jaket kulit jelema mah jadi. Lain mah Mang Sarip ieu teh. Kuring mah bingung keneh nya hareupan mau tahun baru kan rame nih nya gitu. Biasa mah nu dagang nih nya. Ada seni tradisi mah tahun baru mah mal dilirik atuh. Lain biasanya kan sok aya wae nu nanggap. Gitu. Minimal nu kali itu mah organ tunggal pan kudu aya joget-jogedan ku zaman ayeuna mah dah naon seni tradisi. Uing ge tuh ayeuna keur ieu ngontek organ tunggal. Tapi itu bisa tahun ayeuna mah halarese cek saha. Cek ja eta aturan saha? Benang beja. Cenah ada itu menang beja teh. Hah? Eta teh aturan pemerintah. Pemerintah jelmalin. Tapi kan aturannya kena di Nya gitu. Ngaran jelema mah tong boroning aturan jelema. Aturan Gusti Allah pangeran ning sok dilabrak. Gitu. Saya mah setuju. Karena kan nggak ada kesenian kan tahun baru. Saya setuju sekali itu. Itu peraturan bagus itu. Bagus. Itu artinya memberi kesempatan kepada kita untuk berkreasi yang lain. Eta Itu. Salah satunya ini kan kita bisa ngobrol santai, mau mencari apa inspirasi untuk kemajuan ke depan. Benar. Da sebenarnya teh dahar teh Mang Iwan Mang Sarip teu nyangkar kitu tukang seni tukang capi kieu atuh da. Da bageula teh kuring teh yang di tentara da. Hari gitu mah sarua uing ge. Wah, Lain asa sarwanya. Uing hari teh yang di tentara kuat ngambek-ambekan ka kolot. naon? Pak, hayang di tentara entong montong. Hayang di tentara cenah. Wah, mal bener. Nah, make moal lulus cenah. Nah, make moal lulus pan maneh mah dengdek cenah kitu. Yang di kecamatan naon? Angkatan laut. Wah, teu lulus di mana? Kapan teu bisa ngojay? Oh. Ada Mang Dedi cita-cita dia naon? Nyata baheula lagi hayang jadi angkatan darat saya teh ya. Kan? Man pedakan ieu huntu ruksak abi teh. Dan hubunganana Oh, da perasaan teh ban perang mah aku huntu ban ku bedieu. oh, lain pan dirinya mah sok ugal gegel tadi nanti ya. Asa mirip. Saya ge baheula pernah punya cita-cita yang jadi tentara tapi angkatan udara. Angkatan udara lulus. Eta kendalana saeutik. Naon? Tinggal saeutik deui, saya teh bisa hibar. Wah, Dibatlem di euy. tah ieu mah. Namun dia pantas ge jadi kamera ieu mah. Kagung si kaman rakyat teh ning kamera kan bagian komando. Oh, Apa teh komando? apaan komando? Komplotan Mokdoma. Bakal kan diomongkeun. Oh, da geus katingali atuh si eta mah komandona. Aya lebah pakok lah, insyaallah lah. Wah, ieu mah. Untuk ka panglima abdi mah insyaallah. Iya amannya. Ieu mah mau kan mau pamajikan batur ge di apa ieu mah? Aduh, teman. Itu mah masalah pribadi. Naon teh? Ngomongkeun dina rupiah tuh eta mah kayak duaan. Apa nenon ge aya bidang ahlina? Ari ieu mah bagian nu maokna, uing bagian nguasaanana. Jadi babasaan mah kieu.
Jangan jadikan istri Anda menjadi janda demi seorang janda. Eta tuh. Weh, tapi ai saya mah kieu. Naon? Gitu. Ini jalan ruksak tadi. Apa tuh? Jalan ruksak. Oh, Naon cenah? lebih jalan yang berlubang lebih enak daripada lubang yang berjalan. Eta. Tukang truk Oh, kapan? tukang deh. Nah, truk aya. Lagi baik deh ya kalinya jadi kayak itu kali Oh. ngobrol teh. Nah, Jadi didinya kumaha jeung malam tahun baru rek kumaha jeung harapan malam tahun baru. aku ring mah geus deklarasi jeung pamajikan. Oh iya atuh deklarasi Oh, dua. dua teh global batik. Pokona mah lamun tahun baru ayeuna urang cicing di imah di kamar urang tawakuf muji syukur kanu agung. Tapi Urang mudah-mudahan tina tahun 2002 hiji teh urang digampilkeun milik jeung rezekina dibere kabarokan jeung keluarga urang jeung keluarga sadayana. Eta nu pentingna mah urang naon tahun jadinya baru. malam tahun baru di. Saya kemarin tuh rencana untuk malam tahun baru tuh sudah seminar saya dengan istri dengan anak gitu. Alhamdulillah dengan seminar yang sukses gitu. Kita panjang lebar diskusi. Alhamdulillah kita punya akhirnya Kesimpulan naon? nggak ada kesimpulan. Wah, tak ada sih eta mah kitu. Ya pokoknya mah ka pamajikan yo kade ku zaman ayeuna mah komo media-media canggih segala rupa bakal beunang panepikeun kepala biam nu karari ge gampang atuh. Ayeuna mah mata kieu we. Yo, mama, ayeuna mah ulah loba ting tungkul kana HP tapi urang kudu lobakeun tungkul kana amparan sajadah. Eta pisan. Urang mah nu Jadi penting anu orang ibadah kan barunya Ibadah. Ini sepertinya pernah monok ini. Weh, kungsi monok. Saya mah dulu panjang. Saya mah panjang. ulah. Ai juga teh pasantren beleguk teh eta mah. Malahan mah ecuk pernah ngaji baheula ge. Ai Gandingan coba sapoe teh cenah baheula hari tama keur zaman sedalah gitu mun dongeng ti ajengan. Heeh. Urang teh cenah ibadah teh 50 kali sapoe teh. Naha? Mah kan menang nawar kanjeng Nabi we barunya jadi sapoe teh 5 kali. Buah-buah urang teh sapoe teh kudu ibadah ngalobakeun ibadah minta kitu teh. Ayo rumah sama Iwan. Kudu teh urang teh ngalakukan kegiatan teh sisa-sisa tina ibadah. Ayo urang mah kalaka aduh. Mang Dedi lamun rek ibadah teh. ujug ria jeung takabur Naon kana tah? masalah baban agama, yeuh nya. Ayeuna waktos zaman Nabi mah di mana orang kudu zakat. Orang Islam kudu zakat, nu beragama Islam turun ayat. Kudu munggah haji turun ayat. Nya. Tapi pas waktosna kedah salat orang Islam turunna sanes ayat tapi malaikat ngajarkeun ka Kanjeng Nabi. Ih, eta ku hebat-hebatna salat. Soalna naon? Salat mah tiang agama. Eta. Jadi ini anak kieu malam tahun baru urang teh eta ngalobakeun ibadah lah gitu. Oh, kudu ngalobakeun ibadah eta mah. Bersyukur. Ka Gusti. Bersedekah. Sing percaya Bagus, urang eta teh ulah mikiran rezeki teh kadang berdekat rezeki mah. Nya, rezeki mah geus ibadahna meureun kitu nya. Da sanu nyaho ning urang mah loba ibadah ning rezeki teh nyalampeurkeun, duit teu pugu-pugu aya nih hadapeun bantal. Nah, kayak apa tuh? Apaan euy sim kuring mah freelance boga ternak tuyul. Yo, gawe mah ka ditu ka dieu ternak tuyul. Batur mah ternak Manila, ternak ayam uing mah ternak tuyul we. Bener. Cicing. Pada diberdayakan kan mau tuyul teh. Bari sadi nu mau mulai tuyul. Mun ka ditu ka dieu gitu. Pan raja tuyul tadi dinya. Saya mah gini ya, saya untuk tahun baru nih untuk kita nih, saya punya ide nih. Kira-kira gimana nih? Apa? Sebentar. Ya, ide saya itu dalam tahun baru. Ide teh singkatan. Ya, tuh. Dibalikeunana Edi. Dari Sehat atuh. Iya. Alhamdulillah. Pulang hari mah. Lain. Aya naon ya teh ngariung? Lain asa percaya keneh ka dia lamun masalah Iya, bisnis. ngaborong. Ieu saya rek bisnis tanah. Ieu rek bos saya anu butuheun tanah. Gitu, ieu rek ngajual. Aipek teh kalah ngobrol nanti ka ditu ka dieu. Dieu teh cenah boga ide mending keneh jeung Edi daripada ide mah. Gitu Mang Edi nu. mah gampang enak mah. Naon? Urang datangan we nu boga tanahna. Ngarah puguh sabaraha hargana, sabaraha komisina. Ari tanah teh nu lain nu si ieu. Lain. Si lain mah aing juga teh. Aing juga teh ngobrol sama karir ieu teh. Lain kuna naon ieu teh waktu aing saya mah waktu adalah uang. Ayo teh borong pentas Mas aing teh yang yuk. Untung aya Mang Edi. Ayo. Mang Edi dibayar lah. Yuk. Ya, assalamualaikum. Borong bayang komisi